Ajab. Oh, moga-moga geura Bu Haji teh atunya sing kuat jadi presiden. Aminan atuh cok. Karunya atuh da abdi mah watir ka Mang Ajab. Sok jadilin Mas teh atuh da leutik gajina ge euceu atuh. Nya sabaraha gajilin Mas? Tuh, kena malah na balas leutik aja. Matak doakan ka Mang Ajab abdi sing jadi presiden mah abdi Mang Ajab rek langsung dilantik menjadi menteri agama. Itu jurusan pertahlilan. Jadi Mang Ajab mah payuna teh kanu maot kanu unggul. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih araya? Siap? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapertosna ibu-ibu seueur nu nuju galau. Duka galau, duka tiris. Duka tunuh. Aya nu galau, aya nu nyanghunya raya. Nu sila, nu nundutan, nu teu gaduh artos. Uluh, nu gaduh hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik. Sigana kerna rundutan nu ngajawab salamna soratna kurang patitari. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang. Cobi soratna rada tarikan. Siap. Hapunten ibu abdi nuju batu. Soantena ge serak. Tapi ieu teh serakna serak seksi. Tunduh teu kiat abdi teh paku. Duka emang tunduh, duka soca abdi nu kirang normal, error jiga nama ieu teh. Balas kirang istirahat. Ieu ningali aki-aki ge meuni jiga pamuda geura. Nu paling parah ningali parawan juga nini-nini ya. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap suara ada di ibu-ibu. Ieu nu hareupeun abdi mah teu nyarora ece. Ih diilik-ilik ku abdi teh ece ngan kalah marolohok molong ka abdi. Hari abah kunaon kalah molok wae jiga nu bogoh. Atuh ngajawab-jawab salam akang teh ulah kieu wae. Da abdi teh isin dipelongkeun kitu. Sok geura akang pindah ka dieu abdi ka dinya hek dipelongkeun ku abdi. Desa Makaraharja. Hah? Mekar? Ari saur abdi naon? Oh hampura atuh salah sahurup. Jaman di molotot. Tak itunya ari jelema zaman ayeuna mah ari kana kasalahan batur saeutik teh kotek tak. Nya didagangkeun ka unggal jongko bari teu payu-payu. Nah ari kasalahan sorangan bari salaput hulu teu dipikirkeun. Matak sok aya paribasa ari sireum leutik dina luhureun Monas bari jauh ka ciri. Sementara gajah depa bari badag dina bibir mata sorangan teu mungkin. Comanya teu ka ciri. Piraku gajah depa dina bibir mata teu ka ciri. Teu mungkin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bali raos sada candi lajeng ibu. Ieu teh saurna milang kala desa teh nu kasabaraha tauna? Ka 38 39 40 41. Berarti beda 5 tahun desa ieu jeung umur abdi. Umur Yuswa abdi bapak 43 tahun wios teu naroskeun oge. Dugikeun ka ayeuna teh. Tapi alhamdulillah geulis keneh. Udah si abah ge meuni teu ngicep-ngicep. Alhamdulillah tepang sareng paku cucu pamit telepat yang ketiga kalinya. Ti payun nuju bade nyalonkeun anjeunna kadua kalina nuju dinu hajatan. Katilu kalina ayeuna alhamdulillah 3 kali bertemu. Katilu kalina meureun ayeuna rek dibere duit teh.
Iya tumanya aja abdi ka dieu teh diburuhan. Cenah kitu mah Bu Haji teh teu ridho, jangan berbicara masalah ridho. Da abdi ti pangandaran ka dieu teh tebih dijugjug anggang di teang. Bade naon mun abdi teu ridho, mun abdi teu ikhlas. Bade naon abdi ka dieu calik abdi dipayuneun bapa, diuk abdi dihareupan ku ibu. Tujuan abdi tebih ka dieu teu aya kajabi abdi mah hoyong kenging amal lain amplop. Ye. Nah meni tarik-tarik teuing kita mitnah. Hoyong kenging amal abdi mah kanggo naon atuh abdi ngacaprak di dia upami teu jadi amal. Insyaallah ibu lamun jadi amal mah boro-boro di akhirat di dunia bakal kapanggih pahala. Yakin pami jadi amal abdi ngaji ti dia balik wangsul ti dia abdi pasti kupaku cucu bakal dibere doa lain duit. Nah, 2 kali mitna istighfar sih aja. Ayo mitna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hapunten ka petugas petugas lampu sebelum dilanjut abdi ieu lampu hoyong dipareuman heula sadayana. Cicing ece tong nyebat poek. Isukan mah di alam kubur poek moal sabanding jeung poek nangke ayeuna di alam dunia. Desa Mekaraharja teh sabaraha dusun? 4 dusun naon wae? Sukamandi, Nyalindung, Cikondang, Sukamukti. Nyuhunkeun lin mah saurang. Aya hansip teu? Nyuhunkeun atuh RT we hiji, RT Mekaraharja. RW, aya Pak RW? Sok saha nyuhunkeun wakilna. Nyuhunkeun bantosan ti Pak RW. Tuh aya lin mas hansip dia. Hansip mana ieu? Nyalinung. Kang Hansip punten abdi gaduh kahoyong-hoyong aya bantosan. Biar maka dia Pak Hansip. Ieu cenah. Anggo korsina cenah ka dieu. Tah, calik heula di dieu sakedap. Aduh. Mang Hansip pokona teu acan dipi urang lungsur ku abdi tong waka lungsur siap. Aduh, nyata siap kumaha tuh jeung nu geulis aja. Cicing atuh tuh ragrag. Lain dia bener jadi ngadadak kumasep ieu lin mas. Antosannya, akon da malam ieu saparapat jam. Alah kasep kumis meni alus gitu. Syukuran Bapak Kepala Desa ka Allah sadayana we lah ieu mah. Ari ibu angkat ti bumi ka dieu ngalengkahkeun sampean. Ahon, mapah atawa kana motor? Ikhlas henteu? Ridho? Dipaksa ku Bapak Kepala Desa? Dihadiahan ku Pak Cucu? Ku RT? Ku Bapak MUI Desa? Benar? Tapi ibu ridho? Ikhlas? Tanpa paksaan? Naon ka dieu? Maksakeun. Sok da eueuh yakin lamun teu maksakeun malah eta teh perang meme ka dieu teh hate teh antara ngaji jeung lalajo ikatan cinta. Cicing juring sinetron ya nyambung ya. Alah eueuh ayeuna teh keur mikir ya kumaha si Andin. Ah tong loba pikiran aceuna urang geus ngadua cih kene moga-moga si Elsa senggewat asup ka penjara. Rudat jadi jelema jahat mah awas hirup ulah nurutan si Elsa. Loba bohong, loba mitnah. Bukti kapan aja nu ngabunuh si Roy teh si Elsa. Nah, atuh nu tersangka jadi si Andin. Ngan rada regreg ayeuna si Andin geus romantis, geus harmonis rumah tanggana aja. Bahkan si Andin cek beja keur hamil ayeuna teh. Malah si Elsa ge nurutan. Eta utah-utahan nyiram teuing ti saha eta budak-budakna si Elsa engke. Teuing ti si Nino, teuing ti si Riki. Kapan si Elsa teh selingkuh jeung si Riki? Juaring sinetron mah arapal aja. Aja. Osok ningali sinetron eta. Bohong. Jujur osok tara. Sarua abdi ge tara. Ih apal sote salakin osok. Ngan abdi sok ngiring maturan. Sok atuh da meunang heg bari tapakuran. Ari lalajo sinetron teh urang teh hirup kudu jiga si Andin loba sabar. Geuning loba sabar mah dipitnah itu ya ge ayeuna teh subur eueuh. Mata kurang lamun aya nu mitnah ku batur sok ngalawan cicing we. Kan kagorengan urang minah kanu mitnah bukti geuning si Elsa ayeuna eueuh tah. Selingkuh manehna nu bakal kapanggih di penjara engke sagedeung deui ge. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Eueuh hirup boga budak geus rumah tangga jadi mitoha kudu jiga si Tante Rosa. Pager kami nantu teh. Oh, kecejang naon atuh boga TV teh di lalajuan mah atuh mubadir. Cetrek
nyalakan TV setelkeun ku ece tingali sok ece ningali sinetron Ikatan Cinta sok teu doraka teu haram teu salah sok ajengan mana nu haram keun lajo TV teu aya kiai nu ngadorakakeun nonton TV da kiai jeung ajengan oge ayeuna mah barogaeun TV bener Bu berarti teu haram teu doraka naon anu haram naon nu salah lain TV-na tapi jelema nu salah ngagunakeun TV lainana da moal ayat TV nu merek nana abdi mah hayang apal teuing di Majalengka di Talaga mah geuning ayat TV nu merek nana da di abdi mah TV teh merek teh Asatron, Polytron, sahap teu aya di mana-mana di toko elektronik di Panganaran mah teu aya TV nu merek nana jadi nu salah nu doraka mah lain TV na tapi jelema nu salah ngagunakeun TV ece mah geus jikanana deui wae cing atuh langsung minta salaki batur cek eta bapalin mas suka teteh karena melongkan aja ari pas ngalieu keur seuri aduh jangan-jangan ada apa di hati dia yuk aduh jadi timbul penasaran dan pertanyaan aduh bawa ada rasa cinta mantus nikah teh acan teu acan awas aya pamajikan ngabohong ya yuk hirup ieu mah hirup teh jiga si Elsa ngabohong geuning Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tukang sound system manawi aya mik hiji deui nyuhunkeun mik. Bada duit jeung si Mang Linmas. Bu, Ibu araya ieu teh. Ibu aya, Bu aya. Oh teh ya. Bapak araya. Teu nyora si ieu mah ceu. Cek abdi ge kalah kareueung kalau udu deui ngarepluk. Dari contohan ku kepala desana ceu. Urang ka dia tadi paksa ku paku teu aya nu maksangan ukur maksa tapi insyaallah ku jalan maksakeun aja ninggalkeun hanca bari ninggalkeun karesep aja di imah ku maksakeun angkat kana pangajian luar biasa Allah memberikan satu penghargaan naon penghargaan keur jalmi anu urang mekara harja angkat kana pangaosan adalah sebuah jalan tol untuk masuk surga. Ibu terang jalan tol naon sababna pangna disebut jalan tol jawab bebas hambatan eta mah jawaban budak SD pangna disebut jalan tol teh sabab nu nyieuna lalaki tong wakaseuri can tamat yeuh pangna disebut jalan tol teh sabab nu nyieuna laki dalam nu nyieuna awewe mah moal disebut jalan tol pasti disebut teh jalan cing atuh nu gigireun nyora atuh lain dia nu gigireun teh nyora teu wasa ibu disebut cengcelengan da usik kieu teh Amang, caketkeun Mang, saha nami teh? Ajab Saripudin. Saha? Ajab Saripudin. Ajam? Ya, Ajab Saripudin. Ku M? B. Oh, Ajab. Kan bisa adab. Ajab Saripudin. Alah hebat, Saripudin. Terus seberapa tahun nikah? 20. 20 tahun. Terus gedung putra? Seberiji? 2. Berarti geus 2 kali ngajul Amang Ajab. Subhanallah, Mang Ajam jawabnya kade ya rumah tangga pamajikan teh sing mineng pangmeulikeun cang. Jawab sok tong di eta sing mineng pangmeulikeun cang. Cut. Cang kaleng lain cangcut. Cangcut. Cang kaleng. Hek meulina teh ti pamijahan bari jarah. Ngajawab menit tarik bari salah. Cicing Mang Ajam cicing. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nya keun singir da uyos, paku teu masihan buruh. Uyos ayeuna perangkat desa teu masihan hadiah jeung piala. Nu penting urang dibere penghargaan ti Allah Subhanahu sarerea urang sing lebet ka surga. Amin. Yang saya hormati Master of Ceremony MC duka ka mana ya MC ngaleungitna. Oh aya. Hatur nuhun da abdi teh ecek meureun tepikeun ka isuk oge. Lamun teu disangakeun ku MC mah abdi teh moal naik ka panggung. Cicing we meureun di ditu di luhur. Ngan MC teh bager ece ieu bebenul dibikeun. Bebenul urut MC manehana teh ece. Ngacaprak di hareupeun bapak, ngacapruk di hareupeun ece. Ya Allah, ece tapi abdi semangat. Paku ucuk geuning di dieu mah masyarakat urang mekar harja teh. Leuh sanajan aki-aki karolot tapi meuni karasep loba nu mirip artis. Termasuk ya nu gigireun meuni mirip artis ece. Tingali urang dieu mah loba nu mirip si tukul ece. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hatur nuhun Kang MC. Wabil khusus pupuh lemur papayung masyarakat
Bapak Majelis Ulama Desa Mekara Harja, sadayana para alim ulama, para ajengan, para kiai, regreg di desa ieu masih kene aya ajengan, regreg di kampung urang masih kene aya ulama, masih kene aya kiai. Sok ibu manfaatkeun Kangjeng Nabi tos teu aya, para rasul, para nabi tos teu araya. Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhala jannah. Cintailah para ulama, saha wae nu cinta ka kiai, cinta ka ulama, sami jeung cinta ka nabi. Cinta ka nabi sami jeung cinta ka Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, dakhala jannah, jaminannya surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Orang doakeun kasepuhan para ulama nu aya di desa Mekara Harja, muga-muga ku Allah diparanjangkeun yuswana. Itu nu deukeut tihang si teu amin. Jika nu keheul ka pak kiai geun ieu. Naon dosa? Doakan aja aminan sing kompak, mudah-mudahan para ulama, para kiai ku Allah dipanjangkeun yuswana. Ditambih-tambih berkah yuswana. Amin. Ieu liin mas ieu hansip hampura. Datara aya nu ngadoakeun ka hansip. Tara sok dina sambutan acara naon wae, rek pejabat, rek camat, rek gubernur, rek bupati, rek presiden, rek kepala desa, tara aya nu nganuhunkeun ka hansip jeung ka RT ka RW. Mata ku abdi mah didoakeun ieu hansip sing ditarima ibadah Islamna. Aminan aja. Ya maka jam sing dihampura dosana. Sing husnul khotimah. Acana can maot mah ajamna oge. Ih, ari doa eta teh lain jangka nu maot Ece ngadua hirup keneh ka Allah, meminta ya Allah maotkeun abdi dina kaayaan husnul khotimah. Ya Allah maotkeun abdi bari ditampi iman mata abdi telepat abdi teu salah ngadoakeun ka Mang Ajab sing ditampi iman Islamna. Amin. Maot nama duka iraha jung we Mang Ajab teh heula. Abdi gerek maot sarua Mang Ajab ngan teu apal ieu teh loba umur mah duka saheula nu maot tanya. Duka Mang Ajab ti payun duka abdi paneuri. Gitu, duka sabalikna abdi ti pengker Ajab ti heula gitu. Duh, Mang Ajab. Moga-moga geura Bu Haji atunya sing kuat jadi presiden. Aminan atuh, Cok. Karunya atuh da abdi mah watir ka Mang Ajab. Sok jadi lin Mas teh atuh da leutik gajina ge ece atuh. Nya sabaraha gaji lin Mas? Tuh, teu malah balas leutik aja. Matak doakeun ka Mang Ajab abdi sing jadi presiden mah abdi Mang Ajab rek langsung dilantik menjadi menteri agama. Itu jurusan pertahlilan. Jadi Mang Ajab mah payung teh kanu maot teh nu unggul. Pupuh lemur papayung masyarakat desa, sadesa Mekara Harja nu ngageugeuh ieu desa. Sementawis periode ayeuna dicepeng ku Pak Cucu. Ku Pak Ucu. Ayo Cucu luar biasa ibu karunya Pak Cucu teh keur puasa. Da bojona lahirkeun deui. Cicing can 40 poe. Berarti geus 4 ya kepada desa teh boga budak ngaco. Luar biasa berkah, loba anak, loba milik, loba rezeki. Berarti Pak Cucu mah ieu teh nurutan kiai. Kapan saur ajengan ari nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah. Diamalkeun ku Pak Cucu mah. Kitu matak saha wae urang Mekara Harja nu saeutik anakna eta teh teu apaleun ibadah eta teh. Ih tong seuri ece turutan Pak Kuwu. Kapan Pak Kuwu teh pupuh lemur nyontohan. Ih sok ece boga imah beberapa tingkat oge ari daek ibadah mah regreg moal bahaya tina bahaya bangsat sok ece. Ieu mah bukti we tatangga abdi kamari meleng jumaah bisi teu percaya jeung susul ka tatangga abdi ngaranna teh Bi Ici. Urang desa Cinta Karya, aya ngaran Ici di dieu. Nah, Bi Ici urang desa Cinta Karya Kecamatan Parigi bisi teu percaya ibu jung susul ka ditu ngan daripada kudu nyusul ka Parigi jauh geus percaya ka abdi. Eta Bi Ici eueuh malam jumaah kan salakina teh keur sare tibra di jam 8 ari jam 8 setengah 10 geus lilir ditaros ku Bi Ici. Pak kunaon geuning lilir teh tibra lapar tuh bisi koyong susu alim nenen teu hayang naon atuh eta cenah nenena nu mama. Tuh dibukakeun ku tangna teh ngagenyel we eueuh salaki Bi Ici teh nenen teu apal imana teh di luar keur dikepung ku bangsat. Ai cek pemimpin bangsat nanti kabayang atuh cek anggota bangsat 20 orang rek ngarempuk imah imah Bi Ici. Eta mah ibu pas diintit teh tulus. Lalumpatan kabeh geger pemimpin aku kunaon sia lalumpatan. Jung taong sieun keung aya naon bisi teu percaya itu nu boga imah inungna keur nyusuan anakna. Anakna teh jangkung gede jaba kumisan. Si horeng Mang Ajab keur nyusu. Gede kene anakna batan inungna segede kumaha bapakna seak teh kabeh lalumpat teu tulus ngarampogna sieunun matak bisi di Mekara Harja aya bangsat wayahna euceuk kudu loba nyusuan salaki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah sadayana sadesa Mekara Harja nu hadir di dieu da pasti teh hadir sadesa sadayana. Bu, Ibu,
mual mungkin sadesa sakieu tapi alhamdulillah regreg dietang ku abdi jigana ieu aya meureun 10.000 mah jemaah teh jeung nu teu hadir alhamdulillah kunaon Bapak Ucu atuh ngayakeun ieu syukuran milangkala ka 32 teh ibu henteu oh 38 lepat wae abdi teh ari ngaos dacan tuang sok balelol jeung ka 38 teh geuning ece teu pesta anu mewah matak naon atuh milangkala desa teh honang ngapongdut sok aya pongdut naon ari pongdut teh lain ari pongdut teh jelema ompong gendut aja ya Allah na atuh ditangkeun teh abdi deui ku Pak Ucu teh si oreng kapungkur kantos ibu cacarekan kasebatna panginten hadar cenah Bu Haji lamun abdi jadi engke bade syukuran sambil milangkala hoyong Bu Haji anu ceramahna mangga cen teh pakuwu ari abdi karasan ayeuna tos taranya peng-HP penjadwalan dicepeng ku pun anak ari pas kamari mamah bagian jadwal ka talaga geuning anak amprok jeung pakuwu si horeng teh ayeuna bertemu kembali alhamdulillah masih keneh pakuwu teh kieu ece teu robah-robah alhamdulillah kasep dibandingkan jeung ajam mah aduh ruksak Mang Ajab ya ngan kameumutna abdi ku Mang Ajab teh ku kumisna ece atuh kumis tipis rapih deui berarti Mang Ajab mah ieu apal tata cara ngingu kumis da anu teu apal tata cara ngingu kumis mah boga kumis teh teu diurus teu rapih ngamai juga jembatan leho geuleuh Pak urus eta kumis teh juga Mang Ajab dah jadi kan aya rapih mah mun bersin teh teu narapel kokotor teh kana kumis subhanallah Mang Ajab mudah-mudahnya pengabdian Mang Ajab ka masyarakat sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal pokona mah duduk dulu bilih hoyong susu mangga karunya we Mang Ajab teh awak leutik jiga nu kurang nyusu kunaon geuning ibu teh ku pesta perayaan 38 tahun milangkala matak naon da lain teu kadugaeun bapak cucu teh ngonang artis ngadatangkeun artis ngan pedah da pakuwu henteu kitu maksudna hoyong ieu riungan dimuliakeun ku Gusti benar ieu riungan dimuliakeun ku Allah ajib sudah termasuk karena apa buktinya amaro bi sodaqoh dina ieu riungan tos aya sodaqoh dipayuneun bapak-bapak seueur tuangeun ibu tos dipasihan teu acan dipasihan berkat henteu ah bohong geuning barudak mah tadi aya nu balik ke ceuk mawa keresek leutik keresek teh aya meureun limaan mah ruas pakuwu sugan pangajian teh geus bubar da barudak barali ku ceuk mawa keresek eta bari solawatan amprok jeung abdi solawatna teh muni gaya sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat hanjakal geuning saeutik meureunan dilegleg ustad astagfirullah hancur hatiku pakuwu ngaji encan atuh geus dipitah ku budak ceuk gara-gara berkat ai cek abdi entong protes atuh wajar we mau balik mah loba ge berkatna da beda gawena ieu mah tos nu biasa kitu pakuwu lamun ngaji ti daerah Talaga teh walah dina bagasi teh meni sok pinuh ceuk aya beas aya opak aya ranginang aya bolu ieu mah nu biasa cenah di dieu mah teu biasa nya biasakeun ti ayeuna sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad amaro bi sodaqoh aya sodaqoh yang kedua mulia ieu riungan sing mulia ieu lemur sing mulia ieu desa ku ieu riungan karena ada amaro bi ma'ruf ada pengaji bu ibu oh sok di lemur pangaosan sok aya pengajian mingguan poe naon poe minggu ece mingguan mah di mana-mana ge cing mingguan mah poe minggu da jumaahan ge tara poe Kemis sok aya pengajian bulanan aya muslimatan patayatan kan ari urang mah ngajudulan ngaji teh sok kumaha waktu mun ngajina saminggu sakali disebutna kompak mun sabulan sakali bulanan mun dina bulan mulu disebutna muludan dina bulan Rajab dina bulan Muharaman lamun dina bulan Syawal sok disebut ngaji halal bihalal sawalan cenah kakak yang ngaji sawalan si Ocha celengkung halal bihalal pinter sallu ala Nabi Muhammad aya pangaosan ulu Ocha didongkapkeun didatangkeun abdi ti Pangandaran hapunten pakuwu sudahlah ya ini mungkin yang terakhir kalinya ka Mekar Harja abdi tong diondang deui karunya abdi mah ka panitia kitu Ocha sok da mahal Ocha ngayakeun acara kieu teh biaya teh ulu acan hadiah bade pasihan kan aya lomba-lomba kamari tapi insyaallah sama hal mahalna mubalik moal mahal jika mayar artis
Ieu mah abdi ngaos kamari paku sami milang kala desa di Cirebon. Kalaresan panggung teh meuni gagah jangkung wadal. Abdi naroskeun ka anu hajatna bapak cen teh panggung meuni wadal-wadal teuing datara aya mu balik edan. Tuh itu si Oce ngais budak bade ka mana uih jung sing dipegat jurig. Karunya Oce eta murang kalina teh hoyongeun bobo datos nangis wae. Padahal mah Oce upami murang kalih nangis mah kantun pasihan cairan anu mampu diadaptasi. Upami budak nen keneh pasihan naon? Asi teh air susu oh ku ibu ge osopan lamun budak tengah puting ceurik teh. Cek ibu teh beuh ka dieu bager yeuh nenen genyel budak teh nenen tepikeun karehe. Geus rehe bapana. Cek ece teh bapak ganeng tong gogowakan. Era ku tatangga ka dieu sampeurkeun sok parasmanan jeung budak. Atuh tengah penting teh parasmanan anakna jeung bapakna nu sabelah ku anak nu sabelah ku bapakna tepi ka hulu susu teh offset ari ku tang ngaluhureun dadak susuna hanapeun bujal sallu ala nabi Muhammad. Eta ibu di ditu di Cirebon si goreng teh panggung badak teh aya artis pantura 3 artis yang diondang. Abdi sok penasaran kanu hajat naros bapak sabaraha menang artis 20 juta cenah saurang tiluan berarti menghabiskan uang biaya 60 juta. Sapeting eta teh Bu abdi ceurik eta mah Pak MU nyeri hate ngabandingkeun nasib abdi jeung artis. Ya Allah, cek abdi mah umur-umuran can pernah jadi mu balik dibere 20 juta. Komo daerah Talaga mah abdi geus apa? Kepalih dieu kan tenan ka Mekarahar ja kepala desa ge nawar wae. Ari ngaji kudu lila ari amplop lemah tret bahasana cek paku hampura Bu hajinya ka dieu mah hitung-hitung baraya coba cek teu wawuh teu naon pu dianggap baraya punten paku keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede kita ngecejang naon kapan cek tadi ge tujuan abdi ka dieu ikhlas ridho hoyong menang amal supaya balik menang doa duit ari Oce ari Oce butuh ku doa butuh ku duit tong dua nana tuh kaci banyak kita milih satu antara dua milih dua nana ibu pilih hiji milih doa milih duit ini beh dia doa beh itu Oce milih doa milih duit nah iya Mang Ajam milih doa milih duit cocok sarua Mang Ajam abi ge milih duit Oce ari duit teh DUIT huruf D, huruf U, huruf I, huruf T, duit. Singkatan D na doa, U na usaha, I na iman, T na tak. Urang hidup di alam dunia tong lepas tina usaha, meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu iman jeung takwa tingkatkeun supaya barak jadunya jeung akhir. Tah matak abdi mah butuh jujur lah Oce hidup di alam dunia eueuh duit mah riweuh. Bener Cek? Oh, Oce sok ngadat ka salaki, peda salakina eueuh. Tuh geuning aku. Oce sok ngamanja ka salaki lamun salakina keur loba. Pak pengakuan tersangka ya khawatir ya si korban aja gitu awe zaman ayeuna mah Pak sarua geuning jeung di Pangandaran alus salah kita juga angkot kumaha setoran ari dibere duit 1 juta mah eta si Titin sarena teh ningkah ngadangkak juga pakakak dibere duit 5.000 nangkup juga kewuk da kitu awe zaman ayeuna mah aya pulus lulus eueuh pulus mampus aduh aya cicis romantis aduh nu biasa manggil bapak sia ge aya cicis mah aya ayah papi itu si papi ari suku jebrag awas aja nggak salah tukang kasawa sama abah meni papi mami mun kita seperti paku ke bojo gelis paku aduh aja papi mami pantas kemana pi ngantor mi ri ojo kemana pi ngalah jengkol mi mami kemana ngaramet pi sebel budak rek sakola dah papi dah mami lanceuk nasi diran dah diran kita ngeceda UUD jelema mah hirup di alam dunia ujung-ujung doa usaha iman tadi urang tos ngadoa dipayunkeun ayeuna urang calikeun usaha menyuhunkeun ka Allah ya Allah salametkeun abdi dunia akhirat ku usaha abdi jalan ini kana pangaos sabada pangaosan kade tingkatkeun iman kumaha cara ningkatkeun iman akidah jangan goyah la ilaha illallah Muhammadur Rasul
Satos iman ayeuna ning katakwa ece ka hade. Kumaha takwana? Allah Rahman Rahim, cinta dan kasih sayang, memberikan petunjuk kepada kita adalah Al-Qur'an. Pokoknya dina Al-Qur'an hudan lil muttaqin. Hudan jadi petunjuk lil muttaqin pikeun jalma anu takwa. Boro-boro keur ece, boro-boro keur bapak, boro-boro keur akang ye ece boga budak bisa maca Quran, berkahna lain jang guru, lain jang batur, tapi keur inung jeung bapak. Nah, kabayang ece maot, kabayang lamun akang maot, kabayang lamun Mang Ajam maot, ku budak anu dua diantarkeun ka bagjaan Mang Ajab di akhirat. Torojol anak nu panggedena Mang Ajab keur engka-engkakan sakarat. Cek anak anu pangageungna bari dikatuan Mang Ajab, Yasin wal Qur'anil Hakim. Torojol anak anu kadua gek dikencaleun Mang Ajab, disangkeh mastaka Mang Ajab nu keur sakarat, keur engkak-engkakan. Cek anak anu bungsu bapak tuturkeun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku inung bapak nu keur sakarat, nu nalkinan anakna salamet dunia bagja di akhirat, ninggalkeun dunia tenang da gara-gara boga budak so matak tongnya ece lamun boga budak di pasan daek ngaji. Aya budak ibu nu ayeuna di pasantren sae, aya budak ibu nu ayeuna masih di SD, aya jung atuh teang sina balik ece. Ih teuingon ih abdi mah telepat naros teh ibu nu salah ngajawab. Cek abdi teh aya budak ibu nu ayeuna masih di SD, nu ayeuna cek ece aya tareang susul liur asli ece. Uyak ya budak sina ngarenong di SD. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bangga ece boga budak bisa ngaji. Ece isukan urang bakal hayakal tina kabodohan lamun boga budak teu bisa ngaos, teu bisa maca Al-Qur'an. Kalau urang rek salat kudu jeung elmuna, rek ibadah ayeuna ibu kudu apal elmuna, teu bisa ayeuna naroskeun ka kiai tos nu ti parayon tos ngantunkeun iwati naroskeun ka budak ibu nu keur di pasantren. Matak subhanul yaum rizalul ghad, budak ibu nu keur ngaos, budak ibu nu keur ngaji, budak ibu nu aya di pendidikan agama adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Mudah-mudahan budak ibu sing sarwaleh. Ya robbal, bu, ingat investasi yang paling berharga teh adalah amal so, nu bakal ngocor ganjaran ke alam kubur di antawis anak soleh, sodakoh jariah, ilmu anu manfaat. Sok ibu eta kongkorong dipake ku ibu rek dibawa maut moal. HP, bisi we ece marek mawa HP maut ke daun selfie di jero kubur. Aya ece HP ditinggalkeun eta kongkorong dianggo ku ece teh. Geus maot maca di udar ku salaki dipake kawin deuh. Ridho henteu. Sok lamun teu ridho jual ti ayeuna. Ical sok ibu porosotkeun kabeh mas, mikir aing mah sieun pondok umur. Nyeri hate lamun ieu dipake kawin ku salaki. Cek ece rek dijual, rek dibikeun ka Pak Kiai, rek dibikeun ka ajengan, sina nyieun pasantren, sina nyieun masjid, sina nyieun majelis. Luh, ece boro-boro ku kitu ece mere mukena ka masjid. Dua siki teu pira sepanjang eta mukena aya nu make salat, ngocor ganjaran ka ece engke geus maot teh. Cek ulah amin amal. Amin ari sedekah hantu. Kecep kasihkan, yuk Pak Kiai abdi marido diparasotkeun ieu kongkorong, koptah duit najieunkeun pasantren. Ece ngocor ka ece. Ece mau mending kena dipake kawin deui jiga nanya. Mata abdi mata dipakukeun da ka salaki mah cenah rek ngaos deui nya ka talaga ka pakubu nya. Naon kitu? Meureun cenah mamah teh bakal dibere duit 6 juta. Cek saha beuting leuwih. Naon kitu ceng teh amri naros kitu ka mamah tara-tara mumpung di Tasik cenah enjing peserkeun nya cenah kana geulang heg nu badag. Mamah moal benang karayu mending dipake nyen pasantren pugu santri ayeuna beuki nama geus teu aya geuning tempat yang karulemna bobona tos parinuh urang ngadamel deui asrama kobongna. Cenah pokona mah popoe we balikeun kana emas moal mikir 2 kali abdi teh ceu pedal mah sieun pondok umur poe Salasa meuli kongkorong poe Kamis maot poe Sabtu ku salaki dipake mas kawin ih najis teuing oco. Kece, urang nu capena, urang nu ngesangna, salaki nu ngeunahna. Mending kene sodakohkeun. Cenah sieun sangsara cek saha ibu teruskeun ka Pak Kiai. Artos 10.000 dipasikeun 1.000 sesana lain 8.000 tapi 18.000 deui. Allah bal yazdad. Keur jalmi anu minang sodakoh bakal leuwih ditambahan barokah ku Allah. Insya amin ya robbal. Salatullah. Semuanya sallu ala Nabi Muhammad ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Tarikan Mang Ajab tawan salana luring coplok la wabil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi akhlil badari ya Allah
salatullah. Salamullah. Barokah ku sholawat, semakin semangat, semakin banyak membaca sholawat, semakin dekat syafaat. Salatullah, salamullah ala yasin. Habib. Bacakan sholawat sifana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sok tarikan semangat nu teu daramang ngalangkungan sholawat sifat nu dibacakeun ku sadaya jemaah sing diangkat panyakitna digentos deui ku Allah ku sehat sapertos bihara-bihari deui ari wa dia iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bagus mulia iriungan tos aya pangajian tilu islahin bainana aya silaturahmi barokah keur ibu keur bapak yakin keung pakuwu mun teu dihadiran ku jemaah sadayana maksud urang ngabingahkeun ka sasami muslim silaturahmi berkah kangge urang sadayana khusus kanggo bapak kepala desa mudah-mudahan sing panjang umur agung milik rezeki amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur ibu tong waka angkat tong waka cengkat sabab ieu aya acara keneh teh acan pembagian hadiah kembali ka Mang Ajam. Mang Ajam tos sabaraha tahun jadi hansip? 1 tahun. 1 tahun. Jawab. Pancasila ada berapa? Ada 5. Hiji? Ketuhanan yang Maha Esa. 2? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3? Persatuan Indonesia. 4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter. 5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa Lin Mas Ajab. Cerdas. 2 pertanyaannya. Kedua, rukun Islam aya sabaraha? Ada 5. Hiji? Syahadat. 2? Salat. 3? Zakat. 4? Puasa. 5? Munggah haji. Kamana? Ka Baitullah. Kabaitullah. Lamun kawasa? Di jalan. Di jalan. Mang Ajab hoyong ka Mekah. Hoyong pisan. Geus daftar encan? Teu acan. Gaduh artos? Ente nyuhunkeun ka Bapak Kepala Desa. Mang Ajab, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Mekah. Wafatna di kota? Madinah. Ih pinter wae. Dimakamkeunana di Madinah. di Madinah. Ari Mang Ajab rek dimakamkeun di mana? Duka teuing. Sugan ari urang Mekara harja lamun maot sok dikuburkeunana di jero keusik dina jero taneuh. Di jero taneuh. Dina jero taneuh. Ari Mang Ajab ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Teu terang. Tina taneuh. Tina taneuh urang mah jelema mah asalna diciptakeun tina taneuh. Jadi ulah salah Mang Ajab engke urang bakal balik ka mana? Kana taneuh. Ka imah engke mah lain ka taneuh. Ih kapan Mang Ajab lagi hirup keneh. Maknya balik rek ngaliang ka Wasrinyu. Subhanallah, luar biasa. 3 pertanyaan dijawab ku Mang Ajab dengan benar dan tepat. Pancasila ada berapa? Sahur Mang Ajab ada 5 dijawab tepat dan benar. 100.000 buat Mang Ajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 benar. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Mekah. Wafat di Madinah, dimakamkeun di Madinah. Mang Ajab teuing. Rek kagoler we meureun Mang Ajab mah. Subhanallah, luar biasa. Segitu pandainya Mang Ajab. Sok ngiring awas Mang Ajab. Oh, sok ari berjamaah, oh, sok. Sakapung. Oh, sakapung. Atuh ami barokah, hirup teh Mang Ajab ami naik pangkat, kemuliaan rumah tangga teh ecep kuncina salat berjam. Di mana ari salat berjamaah Mang Ajab? Sing tarik atuh di mana? Di masjid. Mang penghirup Mang Ajab kudu ka mana? Ka masjid. Ka masjid. Nu maot oge akhirna mah ngeresuk dibawa ka mana? Ka masjid. Ka makam, lain ka masjid. Subhanallah, Mang Ajab. 100.000 ditambah deui keur Mang Ajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Tah karunya ieu teh sadesa Mekara harja mah eueuh deui Lin Mas anu paling susah teh Mang Ajab. Mataku abdi dibere duit bae saeutik oge. Karunya ieu meuni pang susah-susahna. Cirina Mang Ajab susah teu kabeuli kopiah-kopiah acan. Sok eta duit isuk balikeun kana kopiah. Subhanallah. Sakitu nu kapiatur atur nuhun Bapak Kepala Desa, atur nuhun kanggo sadayana. Pidoa mudah-mudahan Ibu Kuwu anu parantos lahiran ka 4 kalina pangitan kurang kalina sing enggal disehatkeun deui ku Allah, murang kalina dijantenkeun murang kali anu salihah, paranjang yuswa, bari ageng milik rezekina amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.